urang puting anger we usaha oge teu meunang duit. Di mah teh ueunaon lain cicing wae. Keur ueunaon oge atuh nya nengan-nengan ke ka tetangga nginjeman heula atuh. Kumaha berkondisi keur kieu. Aing ge dibayarna kunaon? Ya ku daun ke kunaon turuntal atuh usaha-usaha teuing. Dari warung tetangga aing. Dari Aduh, atuh budak pian deui, ngomong parasia deui. Pak, tinggal ieu budak kunaon deui. Kunaon si lain teh? Atuh teh teh Mas. Udin, ka dieu Udin. Udin. Nah, eta budak teh ka mana? Ka dieu si lain. Naon? Pamajikan kumaha? Dieu. Sok ka dieu si Udin dieu. Kumaha ieu anak dewe? Kita nangan wae jeung dahar, betul. Ya heueuh, manya mana itu mah dahar. Kan cing ngerti keadaan geus nyaho keur ieu keur ieu areureukeun. Heueuh, neangan ayeuna ka kebon atuh neangan. Korea mah teu ka kebon Korea mah nyatu. nya ada atuh gampangnya tuh. Nyatu gampang mana duitna? Ah nya jeung sorangan mah aya. Ieu teh. Eta teh gararaneng wae jeung teh lain mah bantuan gegero. Numpak gararaneng. Gimana lah? Aneh pisan. Nah, teh gararaneng kan tuh gegero teh gararaneng. Udah kan mah ieu teh tadi tuh tong urusan dulu deh. Gararaneng pisan. Mun tau mah teh cengeng. Tuh capek gegero tuh Gararaneng kieu ini. kudu cair coba jeung namanya tata tah di dieu. Yuk siap. Punten. Udangna aya. Oh aya aa. Ieu anu naon? Astagfirullah. 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 Ini satu api warna ka Ayo tuh kalalabat yuk. dia. Calai. Yo cali kan teh. Lihat. Saya dijelaskan pada gua aduh jadi kieu kan. Tapi teh bade ngica kebon nu di pelataran cege sekarang tomat. Tah masa ieu teh Eta teh atos ararakeun cing siang tomat teh. mun tawas tinggal ngalah. Salah. Tomatna mah Pak. Oh, keras orang sabi harus ke sima. Hah? Kan dia lama. Ayo. Iya. Aya nu nawaran ieu kebon, urang teh butuh. Ieu mah jaman aya pelakan tomat Saya sareng. tomatna mah ya kemarin jemakeun nah. Bicara sebelah itu. Aduh tomatna menuju awis. Jadi paling kumaha nya? Ada kumaha nu Sabaraha tumbak tah. aing saektar Pak. Saeta. Tomatna geus sae Pak. Sareng cengeng lagi. Sebenarnya ada periode. Tomat unggul. Sareng cengeng. Biasa beda periode. Yang satu. Ngalah. Paling atas nanti itu ditransfer, tapi Ya siap. Pak. Cara kirimkan nomor rekening nanya. Ya. Ayo nah. aduh kalau resan ieu teh. Yang pada ada lain kayak saya bang. Mun nya yuk. Ayo dah, tadi menuju usul ieu teh. Yang pas Nya tuh. Nya Ya, artinya ku ambil we ditransfernya. Mun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, cek bener pisan tuh. Kacang buncis.
Ngape hiji permen. Oke bawa ka imah. Baju. Hormat, kitu ya teh. Kunaon dari mana? Iya, jalan dari pisan ka mana? Urang di kebon. Kenapa? Ini musuh di kebon. Eta ka kamar. Kenapa jangan bersagala atuh. Kayak ke sepatu. Kalau bang mana itu tuh jauh tuh. Aduh. Ayo mana atuh anjing. Melangah. Kena laes. Aduh, mana pamula? Anjing yang selabu di ditu. Kalau motor dia masih main, kan dia mah. Kalau motor bisa nih, saya terbaik tulis lah. Kemana jalan pak? Kebon, makanya pada di Ica. Ayo orang tumpah iya, yuk. Eta si culun keur ngarit. Eta ya karungnya. Urang pinggir dia. Hayu ah. Tapi jeung teh lalaunan heuh. Tega pisah lah. Saat ini tega jaya pisah. Jaya Gimana? Teman-teman tuh kebun tomati itu. Ai cengek lagi di hana. Iya, ayo atuh. Jadi cukup lah we. Cukup ah, sampai mana? Lewat mana? Tah ayo jalan lah. Ayo atuh. Yuk. Aduh, iya. Iya, bang satu mata. Udah, ayo nama euy. Bukan jangan. Ya, bos, ya, bos. Wah, budak sa si lain. Ayo bawa jang, bawa. Bawa. Bos, bawa. Mang odang mana? Eta mang odang dinya tah. Gayu ka imah maneh. Tuh, bawa, bos.